warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Amin. Kirang pangajen anu kusim kuring nepi hormat. Langkung ti payun kirang nama ti bangker. Popilih sim kuring kirang tata. Bagi mang tata tati iring ka dieu di kasawah. Kirang titi sami bititi oge ngiring ka mang tata teu ngiring ka abdi. Tapi sanaos kirang tata kirang titi moal ditamihan ku toto da besek deui. Saya dia toto. Dia tati. Sim kuring dongkap ka dieu teh. Sanes palin ku ciki. Kabawa ku Cilonca. Dongkap ka dieu teh istuning naik mobil manya teh ka palin ku ciki. Sim kuring pada mangsa di dinten teh ngabulan minangkana. Lama di ditu teh kalau buat guru multi tahunan, sanes multi talenta, dan multi talenta mah seueur pangabisana. Ieu mah multi tahunan, besok isi nekalan membaturmu kakaran ka abdikeun gitu. Tapi sing kuring teh ieu teh mantan vokalis ya, vokalis. Tapi na sanes vokalis band. Vokalis Moro Bagong geuning anu disisirukan. Ayo sakata budak-budak hati. Tahu gituna, tahu atah mah teh gituna panginten. Abdi bade ngaetakeun pengalaman ujung di kelas. Dina hiji waktu sim kuring ngajarkeun kecap. Tinu kecap kolomo. Ku sim kuring ditaroskeun ka murang kali. Cek barudak, naon wae ieu? Anu bisa dikolomo. Cek budak teh. Bu, parmen. Bener. Ibu gula. Bener oke. Es krim, ku bisa. Loli bisa. Ayo ke sana. Ibu lampu. Nah si anu ayah lampunya bisa dikolomo. Ingat biasa ibu panmungi saur bapak teh mah pareman lampu urang kolomo. Tamata ngajarkeun bahasa Sunda teh ulah salah. Jadi urang mah nya lamun budak supaya ulah ngompol di kalana sok dipapatan ge. Kadangnya mun palai papan ngawartos nya dileutik di pangajebrogan. Bebe jawe yang kigih cenah teh ditanyakeun ge ini teh. Mun nanyakeun teh bebe jawe kitu. Eta oge taya budak mun hayang kieu teh gogoro mah hayang kieu. Ma hayang kieu ceuk mana teh. Ujang atuh tong gogorokan mah era diseukeun aya se mah cik sakali-kali mah lain sakali-kali ganti mun hayang kieu teh hayang nyanyi kitu. Hiji waktu eta budak ngendong di manehna. Putih-putih manehna meureun hayang kieu. Da ingat cek mana ulah nyebut hayang kieu meh rada gaya. Hayang nyanyi. Nini, hayang nyanyi. Gandeng sudah tengah penting hari bang balibing tengah putih-putih hayang nyanyi gandeng tetangga. Kawe isu kan, isu hayang nyanyi mah. Ini dah hayang nyanyi. Teu kuat. Besok atuh cenah nini teh lede. Kalamun we kana ceri nini nyanyina meh teu kadang ikut tetangga kecewes we. Ceri ninina teh dipihan. Tah eta lepat urangnya ngajarkeun bahasa Sunda teh. Urang itu hiji nama pengalaman teh urang Sunda kadang Sunda pituin ge lamun budak ngomong di tempat umum teh budakna ku bahasa Sunda sok elak asa kampungan hayang teh bahasa Indonesia we gaya. Hiji waktu budakna tataekan, "Nak, awas jatuh." "Nak, awas jatuh." Kubraha budak teh. "Jagain labu." Aya ge guru agama peur ngajarkeun bab kiamat. Cek guru agama teh. Barudak lamun kiamat teh umum itu segala hancur. Pokona mah cenah gedung-gedung ge hancur. Ayeuna teh cek budak teh. "Bapak, upami kiamat sakola keren teu?" Ai cek guruna teh. Bari ngabalieur. Nya keren teh ayeuna ge modal. Rupina mung sakitu nu kaprihatun. Kirana moal ditamihan langkung nabios tong diangsulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.